Geus pencengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibeureut teh. Jarawat. Meni beureum kieu pencet kitu. Sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan deui, tapi kek. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring anu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumudna, ngudak cahaya anu sumorot ti soca anjeun akang. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung sareng alis kuring teh ngepes pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado kanin nini kuring. Naon deui nya anu jiga mamah teh. Nya biwir jeung buuk. Cek batur mah kuring teh sareng mamah jiga kembar. Tah lebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah leumpang mah ceki pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen, kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain ti bapa deui mah. Nya ti aki kuring. Cenah eta ge. Da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabuju ngantunkeun. Mugi Gusti nampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha anu kaluar kalangkal dina beungeut kuring? Walah, lagi ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngempat panjang deui, panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Anu ngocor ti Rama, Adam sareng Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun. Insya Allah dina diri kuring kadeudeut aranjeun dina diri kuring teh baris dipiara ku diri kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal di kotoran, moal di gegeuleuh, mugi Gusti ngapi ngajari ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur bungah, mekar cinta dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi. Gerang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keun sina ngalir. Terus ka anak, ka incu, ka buyut, ka bao, terus nepi ka turunan. Pancen kuring banjoang tanaga sangkan eta kasucian rohangan teh ngalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insya Allah. Ieu jerawat beuki asap, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari ayeuna aya di mana?